Ngaran kuring Rama. Ngan sakitu-kituna. Eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho. Naon pangna kuring diaranan Rama. Kuring ge moal protes. Pedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring moal protes. Sabab ceuk kuring ngaran alus moal emang paatna. Lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina beneran. Kuring oge moal protes. Pedah batur sok nyerbut gelo ka kuring. Padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring jejeg kuring teh. Batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saeundan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg teu miring teu sih. Padahal ceuk kuring loba anu leuwih gelo tibatan ti kuring. Anu gelo mah anu sok malingan duit nagara. Nu gelo mah tuh nu resep ngagasap harta jeung ngarebut hak rahayat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadengi rahayat, anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kaayaan rahayatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Yeuh, teu sagawayah deuleu jadi pamimpin teh. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok ngabarakatak lamun aya nu teu teurejan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna. Lamun kabeh hayang jadi pamimpin, yeuh sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang jadi anu dipingpinna apan salat ge aya imam, aya anu jadi makmumna. Jadi rahayat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu. Hirup bebas nu ngatur. Eueuh anu nyarek. Mending siga kuring. Bebas teu kauger ku aturan. Itu ieu nu matak. Lamun hayang hirup tumaninah leupas tina sagala kasusah hayu hirup siga kuring. Wassalam.